Alah mogok anjing mogok. Wah, mogok di dieu di. Naon gitu? Si eta apalin? Mun mogok di dieu bakal dituturkeun Kunti anjing ka imah. Oh, gawe sih manuturkeun jelema. Saha nu nuturkeun anjing? Ieu dengekeun. Secara logikanya aing teu boga suku. Boro-boro ek leumpang nuturkeun jelema. Hayang ngising ge hese nagog aing. Mun bisa protes mah mung da aing teh mung jadi Kunti teh. Mending jadi jin oreh sawahe aing. Udah kumaha geus takdir atuh. Aing ge embung jadi di pojong teh hareudang. Alah mitos eta mah. Yes, sia mah di bejaan teh. Kamari anyar kenehnya aya bapak-bapak lewat ka dieu make motor. Peda teh ngelaksonan anjing. Kaisukana orokna leungit. Cenah mah ku Kunti, tuh nya geus nyalakeun di ka aing. Aing dieu we terus, aing deui. Aya orokna leungit, nyalakeun ka aing. Sawona teu buahan, nyalakeun ka aing deui wae. Pajarkeun teh ku aing di cicingan cenah. Ieu mah ka hayam-hayam anjing. Siapa teh hayam? Pedanya ada tengah peting, aing deui wae nu disebut. Cia tutong segala ka aing euy. Ripuh aing ge kieu deung mah. Sora naon eta? Siang ngadenge teu? Kunti anjing.